mangga ya. Marana ya penumpang ya hoya ieu meni areueuh pisan nu naek teh. Kamarana tukang ojek teh jeba urang rek ka Bandung deui ye. Aduh. Wah nya tukang ojek teh euy ah. Aduh nih. Cek. Astagfirullahaladzim. Balik karena naon? Kerengat teh mah ho bete ti. Udah ngabul lah. Ka mana? Ka Bandung. Ka Bandung. Siap Siap lah. Udah. Ayo siap Mas Bob ke Bandung. Alhamdulillah menang tarikan oge ya. Sabaraha ke Bandung kira-kira ongkosna? Tong mahal-mahal Mas Bob. Kita mah pan CS 200.000 lah tong mahal-mahal teh nya. Hah? 200.000? Mahal-mahal teuing, Cek. 50.000 we ka urang mah tuh. Teu kira-kira ongkos 50.000 ti ka lagu Kang Surge beak bensin atuh. Ieu mah. Wajar we atuh nawar sakitu mah pan pelanggan mah itulah raja. Pira teuing raja naik ojek Mas Bob. Bari jeung Rosa deui. Naon Rosa teh? Tega Rosa teh. Heuh teu jadi lempang we urang mah. Lempang gitu ke Bandung lah, jebrak-jebrak teh suku. Ongkos murah deui. Heuh keun bae lah jebrak-jebrak oge emang suku urang mah geus jebrak. Punten Pak RT, Mangga bade ka mana Mas Bobi? bade ka Bandung ieu teh. Ka Bandung rek lempang. Itu si Sarece, teu deuk mawa urang rek ka Bandung urang. Geus we. Tekelan iru. Tek naon? Dialungkeun ku urang. Heuh atuh rek cabak ieu urangnya. Heeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, geuning alun-alun Bandung teh. Mas Bob genaon? Lah, eta mah geuning si Purkon. Disugani di sarenge-sarenge keneh nya. Nepi ka Bandung henteu nyeri we dialungkeun ku Pak RT. Hei, Cek. Wah, keduitan nih bos Ubed ye. Cek, antar ka Bogor ah. Siap bos. Ke Bogor teh ya? Sabaraha ongkosna, Cek, ka Bogor? Siap bos. Tong mahal-mahal 1 juta we lah nya. Lah 2 juta we hayu berangkat. Oke, siap. Berangkat lah. Ya, berangkat, bos. Aduh, pareuh. Edan tukang ojek. Cek. Mana sih bos? Oh, itu neng. Kunaon si aing ku tengah jengkal kieu ngapung. Oh bos, sorry bos. Ayo lanjut ah. Ayo ah. Berangkat. Heeh, nuhun. Sia mah balik dewe, teu balik sia mah motor teh ah. Oh, siap bos. Ongkosna lah. Ieu ieu. Saya sawari heula. Kesos sama ditransfer we. Urang teh moal dieu tah, jarang moal dieu kieu. Nomor rekeningna ya nya. Heeh, nomor rekening ka dieu. Siap.
ada di bos Ben ngebahas. Ben, mana neng? Itu kan masuk ke mana Ben? Cek, tukang masuk kamarilin, dijen baso kain musingkeun ra, mata kurang ini dagang. Rek meuli. Oh, panggieunkeun lah, buru Ben. Cek, bara bungkus, bara mangkok, Cek. Pokoknya mah Ben numpang badagna lah, boga borongan si bos Ubed dia, 2 juta. Siap, Cek. Mie naik naon unggul, Cek? Rek make mie, Pakai, mie aci, pakai, sayur, pakai, toge, pakai. sambalna sakumaha, saleter, Pakai lah, bawang, pakai, sadri, pakai, mangkok, pakai, basona baso kulo, baso bakar. aduh, pakai lah, bakso bakar lah. Rek make batu kulub. Aduh, aing asal batik pertanyaannya teh Ben. Geus lah aing teh jadi ngebaso lagi. Ini kreda di imah aing. Boleh, muah. Gede adat sar ECE nama goblok deh. Aing goler di ah. Ya. Bang basreng ya. Yang basreng berapa bang? 1.000. 2 2.000. kilo. 3.000. Ayo sausnya. Sausnya gratis ya, Mang. Ya, enggak sausnya lah ke orang kabel lah ya. Mangga ya. Wah, ini. Bisa juga Bruce Lee kita deh kak. Awan itu ta. Pedo. Siap kenal saya di warung di jajanan hite ya aing siap. Aing armet. Aing anak hansip. Aing anak armet ngatrot siap. Gelo siap. Pikir. Mana lain aja. Mana lain aja. Kita ngomong Tuh, mana itu lain ke aing ah. Kan itu. Siap kenal di dia. Suka itu lain ke aing. Siap kenal di dia. Siap kenal di dia. Hah? Tak dulur ta. Siap kenal di siap di dia. Dulur, Siap kenal di dia. cium tangan. Siap kenal. Asa yang dibanting ku aing. Ada lalahi. Halo. Ya saha? Innalillahi. Innalalahi. Mau dek, Beh mau dirokok.